jadi mujtahid mazhab atau mutlak. Oh, jagoan bener. Mentak kudu tahu diri Kang dina sagala oge. Urang mah cukup we maca kitab menang mujtahid tarjih eta. Teu kudu jauh-jauh maca Al-Qur'an hadis. Lamun arek di pesantren sok diaji tafsir, diaji ilmu hadis, diaji mustalahul hadis, diaji. Lain nek netepkeun hukum ke Qur'an jeung hadis Kang. Ngaji ilmu tafsir jeung mustalahul hadis, tabasur. Dan tabasur teh nalungtik ya qawaid imam netepkeun hukum ieu haram teh sugan ayat Qur'anna ieu, sugan hadisna ulah langsung ke Quran jeung hadis. Tabasur nalungtik naliti urang hungkul. Kapaham teu Kang? Jadi mantak ari di ngamanaan sok wallahu alam bimuradi. Bener Kang? Da bisa ngaco Al-Qur'an ge diartikeun salah mah jadi salah. Mantak di Bandung mah pajengan pancenah Quran jeung hadis mah wajib benerna. Quran jeung hadis mah wajib benerna. Ente mah nu ngamaknana teu wajib benerna pan. Bener Kang? Bisa nu ngartikeun Quran loba nu jadi mutajilah teh nyaho. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Insyaallah jadi mutajilah, jadi kafir mujassimah. Nu rajaban ge loba nu jadi kafir mujassimah. Bener Kang? Sabab naon ngamaknaan hakikat ku dohirul kalam. Matak al-maghfurlah apa toto nu ngangit Jamil Mukni ya bisi hayang apal ulama sumah nu sok ngartikeun ayat hakikat sak dohirna kalam. Eta ulama su. Definisina paling gampang. Cok tuluykeun bisi wawancaan ya. Payan bagi maka peryogi laka ka anjeun naon antarfa'a yang ngaleungitkeun anjeun himmataka kana himmah anjeun an hatina itu makhlukot nu matak ulah ya cita-cita ka makhluk. Makhluk sahanapun urang salian ti manusia, urang kalah kadinya kahanap. Kudu ka mana? Ka Allah tujuan. Manusia mah geus di geus makhluk Allah anu pangmulyana ka Allah ulah kalah ka makhluk. Ya mah yang untung dagang minta tulung ka Allah, Kang. Kalah ka kalayangan neangan tali Roma ka Cianjur. Kalah kusut hirup. Ka Allah urang mah Kang. Nyarane kana pitulung Allah. Ulah sok carane kana diri tenang aing beunghar lah piraku sulit hirup. Mah teu ditulungan mah. Lamun teu pitulung Allah beres mah. Di saat kita tidak mengenal Allah maka tidak akan mendapatkan pertolongan Allah. Di saat kita tidak mendapatkan pertolongan Allah maka selalu berhadapan dengan masalah di dunia. Bari teu ditulungan ku selesai moal. Batur mah jika teu boga masalah, lain teu boga masalah ngan ditulungan ku Allah. Unggal boga masalah selesai. Pagedug jeung mitoha jam 7 jam 8 geus dahar bareng. Terus selesai dah ditulungan ku Allah. Pas saya jeung mitoha setengah jeung pamajikan setengah 8 jam 8 geus akur deui. Ada orang pas saya jeung mitoha 12 tahun tuh akur-akur. 12 kali teu papangi jeung mitoha lebaran teh. Kusut hirup. Tambah masalah. Ya kajian makrifatullah teh penting mah akhlakul karimah. Dan dina pada nyatana mah iman mah tungtu ujung-ujungna naon? Akhlakul karimah. Rasulullah oge Kang. Bohong ceritana jalma makrifat lamun akhlakna teu sae Kang. Matak Rasulullah mah hayyinun layyinun khafifun sahlun. Hampang, gampang, tidak mempersulit. Itu kalau bicara enak didengar dan tidak mempersulit. Tapi ngahukum mana? Tak gitu kan? Lain teu meunang ngahukum da kudu aya aturan hirup mah dihukum anu salah mah Kang. Tapi sanajan ngahukum ge ulah bari keheul. Pamajikan nusu jeung cangkeng. Majedog sia di ditu aing sare di dieu. Goblok sia teh hirup teh menang neangan aing ti pasantren bareto katalar juar maklun jabaan cukiai ongko tapi laku juga iblis. Insyaallah pamajikan memes sare mikir ganti wae ku aing salah kitu-kitu. Tapi lamun hayyinun layyinun khafifun sahlun, cerik di usapan padahal pamajikan nu salah.
Jung neng kulam tadi ditu lain tega ngan akang teh supaya hidup jadi jalma soleh geus sakitu. Lain tega bari ceurik diusapan wayahna we di ditu. So Kang mikiran ganti moal panjeun. Engke mikir memeh sare asa moal menang deui aing salah kikieu. So Kang. Hanya kal aing teh cenah salah. Migawe salah sok. Kasih dicarekan pamajikan mere duit malaikat deui. Jadi ari ahli marifat mah tahu diri Kang, matak mikirna memang nyalahkeun batur nyalahkeun diri. Jadi cirina ahli marifat mah tidak gampang serampangan menyalahkan orang lain. Mun aya nanaon teh diri heula nu diintrospeksi Kang. Tatang capek pamajikan kukulutus gugeleneng. Waduh biasana mah soleh kok aing goblok aja ribu. Tapi mikirna bener. Iya jalma soleh jadi teu bener. Kabeh makhluk ku Allah diaturna. Moal amek kieu lamun Allah teu ngatur kieu mah ka aing. Mantak cek ahli marifat di mana aya hiji makhluk jadi madarat keur urang, sing inget dhahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat. So ngarti sere oge. Wah iya aya dosa aing ka Allah nu poho aing teu minta dihampura. Boh baheula keur leutik dosa ka indung. Boh dulu kadulur nu kapilaraan. Ingat Kang, boga dosa matak aya makhluk nu madarat keur aing teh aya dosa nu teu ka istighfaran. Poho aing da ieu teh. Lain pamajikan nu goblok, urang dielingan ku goblok pamajikan Kang. Ku Allah. Matak begitu dicarekan teh astagfirullahaladzim. Ngistighfaran diri sorangan. Ari urang mah ngistighfaran pamajikan. Astagfirullahaladzim ari sia kalakuan kabadur. Sorangan mah asa alus. Ya gitu kan. Istighfaran dari sorangan astagfirullahaladzim. Lamun dielingan atau susah atau keheul kira-kira. Ari nu hayang bener mah maksud hirup hayang bener cek Allah. Ngan nyaho bener teh kakarasa kieu da ilmuna can cukup. Ari salah mah dirobah deui we. Urang ekinit kata sikmal ya Kang lepat ka dieu mah ka Cikalong ka ditu lemah. Alhamdulillah nuhun Kang dielingan. Sok. Ieu mah dielingan kalah nulak cangkeng. Teu hayangeun bener juga. Kang kata sikma ka ditu naon sia kehed ngomong. Bilih sasab akang kumaha aing sasab dia. Bener Kang. Oh iya teu hayang bener teh jelema. Karena mah. Ha gitu. Emang dicarekan astagfirullahaladzim. Bari hate bari beungeut marah mai sabab bunga dielingan ku pamajikan. Jadi lain dohirna amek lisanul halna Kang. Ceurik lain amek sebenarnya mah Kang boga dosa ka Allah teu di istighfaran bisi jadi hahalang kana hirup abdi jeung anak akang. Istighfaran Kang tak kitu nyarekan pamajikan teh lisanul halna. Lain ieu mah maca dohirul kalam mah unggul gitu. Amek keheulun ka aing. Nurus tunjung ku aing di paraban di bajuan nyarekan. Sok keheul Kang. Tapi lamun urang teh ari jalma ari nu makrifat mah Kang dina segala perkara macana lisanul hal. Gitu. Lisanul hal Kang. Mula dohirul kalamna. Eta teh bari ceurik nyalingan Kang. Sabab adzalbu hirmanur rizki cek Rasul oge. Dosa teh halang rizki dohir, rizki batin bisa kahalangan ku dosa. Rek musyahadah teu musyahadah gara-gara naon? Dosa. Nah matak Imam Qusairi mah sasauran. Cek Imam Qusairi innama hurimu anis syuhudi bisai'aini. Pastina dihalangan eta manusia tina nyaksi ka Allah karena dua perkara. Naon? Hiji tu'lil at'imah, jabrah barang dahar Kang. Riba haram di dahar. Hese wusul ka Allah. Tu'lil at'imah bahasan. Hiji tah saur Imam Qusairi. Kadua wa'dail khalqi, milaraan jelema Kang. Nganyenyeri tatangga, komo indung bapa. Dijenyeri ku bahasa urang. Hese wusul Kang.
Nu tak tedekeun musyahadah ge ka Allah eta kahalangan dua anu paling gede halangan. Barang dahar jabrah haram riba di dahar. Sabab arek hate musyahadah kumaha? Ya Kang. Innal batna manba'u kulli umurin. Sanyana beteung teh sumberanana sakabeh urusan urang. Babi kodrima dakhala al batni mana sa'a minal qalbi. Saukuran harga nu asup kana beteung nu muncul tina hate urang, akhlak hate. So, Kang. Nu mami ditaliti ku para ulama. Resiko nganyeri batur. Komo ilung jeung bapa anak majikan dinyeri. Belah ngarasa teu dosa. Hese busul Kang. Ya. Resikona Tu'nil atimah ada ilkholki nu dua tadi, jabrah barang dahar, jeung naon? Sok nganyeri batur. Sawe ge ulah dinyerikeun. Cintailah siapapun dia, kalau tidak bisa jangan menyakitinya. Itu bahagiakan siapapun dia, kalau tidak bisa jangan merugikannya. Atuh ulah ngarugikeun ka batur. Teu bisa nguntungkeun. Nu bisa mauntungkeun, unggal zaman nu datang ngarasa untung pangijeng urang teh. Ulah kapok. Kapok anjing saya apa pagi. Kudu ngerasa untung Kang. Paling saeutik tilu Kang. Resiko tu'nil atimah jeung ada ilkholki. Dahar jabrah jeung sok nganyeri batur. Hiji at-tardu, dua wal hijabu, katilu al maqtu'. At-tardu naon? Ditundung ku Allah. Buktina mana? Hese bener jeung mung bener. Aya jalma nu mung bener. Hese bener Kang. Jalma anu jabrah barang dahar jeung sok nganyerikeun batur hese bener. Moal hayang benerna ge. Aya migawe bener naon? Tasonnu sisigaan hungkul. Tasonnu pada rek jadi besan, ari besan rada kiai aing rek salat ah. Tasonnu eta mah. Awas hiji ditulung ku Allah. Hese bener nyatana. Teu hayang-hayang acan boro bener teh. Boro-boro bener, hayang lagi encan. Moal dihayangkeun bener jeung moal bisa bener. Jalma jabrah barang dahar. Jeung sok nganyeri batur. Kadua wal hijabu, seuseut urusan gagal pamaksudan. Karena naon? Dibenduan ku Allah teh ditulungan Kang. Di saat kita tidak mendapatkan pertolongan Allah, maka semua urusan gagal kan. Jalma rek meuli mobil mau duit 500 juta, gagal dan ditulungan ku Allah. Naon? Leungit memeh tepi duitna. So. Atawa datang ka ditu nu bogana robah, moal ngajual ya mah. Atawa dibeli, geus dibeli, lempang di jalan ti kusruk modar jeung manehna. So ditulungan ku Allah. Lain pada fakir Imam Syafi'i ge ibuna sakitu fakirna jadi mujtahid mutlak, jadi orang hebat. Jadi nu bodoh bisa jadi orang hebat asal daek ngaji bari nu bodoh daek ngaji kakasih Allah bejaan batur Kang. Nu bodoh tara ngaji kajian ketol ibadah moal ka surga bejaan batur. Ka surga kumaha ibadahna kitu make ilmu atuh. Dan aya nu bahaya gede teh Kang. Bahaya gede teh naon? Jalma boga ilmu tara amal kana ilmu. Jadi loba ilmuna ya jalma pinter dina ilmu agama tapi rampus kana dosa. Eta musibah badag disebut. Ngan aya nu leuwih badag getol ibadah tara ngaji teh eta pang badagna musibah. Di dunia teu eureun-eureun salat kulantaran teu make ilmu awas salat nu ditarima datang ke akhirat teh hanya tina neraka. So Kang. Nauzubillah min eta leuwih badag daripada kiai nu tadi rampus kana dosa. Paham kana agama, pinter nyaritakeun agama tapi kana dosa rampus bari kana kulit beungeut teh era-eraeun. Eta musibah badag eta. Karuksakan nu badag. Tapi anu leuwih badag nu bodoh tara ngaji getol ibadah, musibah badag cenah. Ulah kamikiran salat Kang. Langsung katakar we salat ngaji tara. Lamun salat teu rukun salat lain Kang.
salah niat gara-gara teu nyaho Allah. Kunaon salah niat dina ibadah teu nyaho Allah. Matak nu marifat ka Allah mah bener niat. Ari salah niat, matak Rasulullah innamal amalu bin nu ngawuruk ke hareupeun kiai 20.000 santrina 50 tahun datang ke akhirat teu kungsi hanya ti neraka. Naon sababna? Unggal ngawuruk salah niat. Kunaon sabab teu nyaho Allah, aing bisa, aing pinter. Kiai keur ngawuruk ngarasa aing pinter, ilmu aing kabisa aing, eta kiai teh keur ngawurukna ngalinur. Naon sabab teu eling. Pan ari hirup kabagi tilu, aya nu hirup hakikat hirup, nu hirup hakikat sare, nu hirup hakikat maut. Aya. Cik urang ka mana asupna kira-kira? Hirup hakikat hirup, amal soleh bari eling ka Allah. Osok amal soleh ngan teu eling sare eta mah Kang. Nah mentak lamun kiai ngawuruk teu eling teh, ari teu eling teh lain teu inget kana pada Allah ka ade tadi. Man abadallaha ba'uda minallah. Sajal manu ibadah ka Allah, ibadahna kana lapad Allah Kang. Alif lam lam ha. Ta eta jauh ti Allah hatena. Ari ngadua urang sok inget kana alif lam lam ha tara. Mentak di masjid mun aya Allah Muhammad belah kenca kudu diterangkeun ku kiai ka rakyat bisa disangka presiden jeung wakil. Pawur bisa jadi mujasimah kan. Di aksaraan Allah Muhammad. Atuh keur ngadua ya Allah, ya Allah teh alif lam lam ha. Man zakarallaha la ya'lamullaha. Sajalma nu ingat kana lapan Allah eta teh teu nyahoeun Allah. Da Allah mah lain alif lam lam ha. Dat nu ngaranna Allah mun ditulis ku Arab alif lam. Matak ulah inget kana alif lam lam ha ari keur ngadua ya Allah teh kadat nu ngabogaan asma Allah. Kade. Hebatnya saya belum muji Kang. Ruas tadi nom. Matak ngarenjak turun. Man dzakarallaha la ya'lamullaha. Waduh. Kumaha ieu teh cenah. Geus Kang bawa kitab najik cenah. Ngalut kamari sa mobil ti pamijahan. Mah bisa tasok tingali ari ngaran mau waktu sorangan. 30 genep sim kuring sabulan. Are kumaha ci sok? Tah, iraha inu tingali ayaan. Mah bisa. Jadi mun rek warang ngaos mah kudu waktu anu kosong. Nah gitu. Cenah itu pi 2 bulan deui, sing satahun deui ge ari marug mah hese. Da geus ditangtukeun sim kuring mah malam anu aya nanti dia asar dileles. Engke wengi di Hubul Waton, pesantren Hubul Waton di Garut. Ke langsung ke Bandung, ke balik Senin. Geus aya jadwalna, Kang. Sabulan teh geus katalar teh kudu ditulis. Sabab geus remen. Itu geus paham. Ti ayeuna teh mau kalembur kok ke Garut langsung. Asar kudu geus di ditu langsung ngawuruk hikam deui di pesantren Kiai Sihabudin di Leles. Ketas maghrib pada isya di Hubul Waton didinya. Sambil sareng abah teh sepuh nganu nuluykeunana putrana tak gitu kan. Ditinggalikeun tah. Abdi mah sing nitah ngaji engke ge burit jadi asal aya waktuna satahun deui ari geus marug mah bisa. Tak ulah kudu jauh-jauh, teangan we nu lawong. Tak boga kalender mah tak aya di dinya jadwal. Termasuk nepi ka Purwakarta. Di ieu caket air mancur terbesar sa Asia. Deket Pasar Rebo di dinya. Ngaji di dinya hikam Kang. Geunjleung Purwakarta teh. Cianjur geus geunjleung ngaji. Hikam. Ya dianggapna hikamna beda. Cianjur ge lo bareng ngaji hikam jangan tapi beda euy hikamna. Nyurah hikam ku sarahna beda. Kuring mah nyurah hikam ku Jamil Mukni. Oh teu bogaeun kitabna batur. Kau mau pakai kitab siap belum heuh mohon bogaeun pisan. Kayak orang diceritakan bab zikir siap belum heuh tarekat Satoriyah. Siap belum heuh teh ka 25 ti Rasulullah. Tarekatna ti Sayyidina Ali, tarekatna Satoriyah. Sabenerna mah ti dituna malin Satoriyah ngan di tengah-tengah aya Syekh Satori tak kasohor we. Ka dituna mah teu apal meureunnya ahli tarekat teh anu apal Syekh Satori we. Urang oge nu populer mah Bani Abdillah. Saha Aki dan ini Aki buyut bau jangkawaring mah teu apal. Ti dinya we ka dieu tah model kitu. Ti ditu mah ti Sayyidina Ali sabenerna.
Sok tuluykeun Kang. Watas tagila jeung katungkul anjeun bi maulaka ku pangeran anjeun. Tah. Leungitkeun cita-cita ka makhluk katungkul ku Allah. Tak kitu. Kala parantos ngadawu Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi teh nuluykeun tarekat Asadiliyah. Tarekat anu leuleus jejer liat tari. Beda jeung tarekat Imam Ghazali. Loba nu maraot santrina Imam Ghazali mah. Sabab jalmana kuat, otakna pinter. Tah. Ari urang awak gering, otak ngedua. Make tarekat Imam Ghazali, mah kuat Kang. Dina masalah tarekat kudu tahu diri Kang, ulah tuturuti bapak tarekat anu, urang milu tarekat anu. Sanggup henteu. Guru tarekat teu meunang maksa na tarekat mah. Walikulli wahidihim tariqun min turuq. Pikeun jalma nu rek usul ka Allah kabeh boga jalan. Yahtaruhu fayakunu min wasila. Pilih ku anjeun engke usul ti dinya. Ari otak belat awak apak tepati. Aing mah hayang ngawuruk otak belat sabanya. Tarekatna batur ngawuruk ka duk-duk. Otak nalar 10 ka 11 apal leungit tu 10. Belas bodoh. Ari kumaha Kang? Mending tarekatna mimilu jeung ajengan ngaji ngelek kitab, ngaji bae terus. Panjak cek Rasul ge al alimu wal muta'alimu syarikani fil khairi. Jadi orang hebat teh Kang teu kudu ngawuruk wae nu ngaji ge jadi orang hebat. Kekasih Allah teh nu ngaji ikhlas, anu ngawuruk cek bahasa sejen mah pinter jadi guru mursid, bodoh jadi murid, sodik duanana kakasih Allah. Salat teu bisa khusyuk, nu penting selesai. Guru mursid teh eta teh utusan Allah keur ngabingbing urang supaya ibadahna wusul ka Allah. Cek bahasa Imam Al-Haddad mah nematak kun sadidal khirsi ala talabi syekhil mursidi. Anjeun kudu kadedemes neangan guru mursid. Idza wajadal mursid tasil ilallah. Geus pangijeng guru mursid tong mikiran naon tepi we ka Allah. Untung guru mursid mah boro-boro dosa manehna jeung kulawargana, dosa santrina di istighfaran kabeh. Matak lamun geus jadi murid sodik guru mursid, Kang moal aya dosa nu nyesa sabab dipang istighfarankeun ku guru urang. Eta untung nanti Kang, urang macan buku bisa istighfar. Da teu make ilmu da ngajina can tamat man. Teu make ilmu istighfar ge nu matak istighfar nu bodoh mah ngaji, lain astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Di jam 7 cerik yang cerikan sholat mahjub. Ngan hanya kal nepi ka asar can sholat lohor. Salah istighfar nanti make el. Ngaji Kang. Eta geuning jalma bodoh ka surga, sholatna salah ka surga. Cek Allah, sia mah istighfar wae. Ira istighfarna eta di mana ngaji teh hakikatna matak cek ba'dul hukama tolabul ilmi tolabur rahmah wal magfirah. Hakikatna jalma anu neangan ilmu teh menta rahmat jeung pangham. Matak cek Kangjeng Rasul jalma lempang ngaji niatna ikhlas, guruna guru mursid, tiap lengkah mupus dosa. 100 lengkah 100 kali dipupus dosa. Komo Rasul maluwi dahsyat memeh ngalengkah sampeanana dihampura dosana. Dina kitab Syabrul Muhyi sajalma nu maca la ilaha illallah sakali maka hancur dosa badag 4.000 dosa badag. So Kang. Tapi lain ngucapkeun hungkul la ilaha illallah kudu kamil mukamil. Kayak kamil mukamil mah sabab murid kabagi 4. Murid mubtadi, murid mutawasit, murid kamil mukamil. Eta mah bersambung di situ kabahas mangke. Reak keneh nya Kang ilmu nu can apal teh urang. Matak disebutan sote supaya ngarasa wah loba keneh ilmu teh euy nu can. Tak kitu eta mah lain kabeh ayeuna mangkari kitu. Bulan hareup moal ngaji deui gitu. Nungtut we saeutik Kang. Tak gitu. Abul Abbas Al-Mursi, al-aqwanu ari aqwan kulluha tegasna sakabehna. Aqwan eta abidun musakhkharatun. Abid nu ditalukeun laka ka anjeun. Wa anta sareng ari anjeun eta Abdul Hadrah. Abidna Allah. Hadrah teh hadratullah.
Ya, makhluk kabeh manfaatna keur anjeun, tinggal anjeun mah ibadah ka Allah bari ngamangpaatkeun makhluk nu aya nu dijieun ku Allah gitu kan. Anta kudu jadi sawab usul. Ta eta nu matak Allah taala ngajadikeun insan atau manusia di alam mutawasit teh Allah mere derajat ka urang supaya urang ulah boga tujuan ka handap. Da urang mah geus jadi pilihan makhluk Allah. Jadi tinggal ka Allah ulah kalah ka handap. Lamun salat hayang menang duit salah ka handap. Duit mah geus ditalukeun ku Allah kan. Geuning aya yang mobil teu kabeuli. Kumaha taluk beda deui. Masalah taluk teh kade ditalukeun teh nu keur jadi bekal ibadah, lain keur nyumponan ka hayang anjeun. Ari mobil aya taklif apa ada mobil kan. Lamun boga anak dua teu boga mobil Avanza Doraka teh aya teh ya. Saya. Oh taluk metak lain eta maksudna mah anu ku Allah taala geus ditanggung mah rezeki pikeun bekal ibadah usul. Ta eta fahada yuta'allaku bitawassutil hisi wallahu a'lam. Kaleng nu tajan kapayunkeun sok. Kapayunkeun. Halaman sabaraha Kang? 28. Kanto naon Kang? Bismillahirrahmanirrahim. Wa naqalta jeung pindah anjeun min maqami musyahadatin tina maqam musyahadah ila maqami muayyanatin kana maqam muayyanah. Tina maqam musyahadah pindah kana maqam muayyanah. Musyahadah teh di dieu mah maqam wasilin Kang. Kada aya musyahadah teh aya musyahadah dina maqam tajalidat, aya musyahadah dina tajalli afal asma wa sifat. Disebutna maqam wasilin musyahadah. Aya nu kedeureun, Kang kumaha cenah muayyanah heula? Muhadarah, mukasafah, muayyanah, musyahadah pan. Pan musyahadah heula meh muayyanah. Musyahadah anu diibaratkeun di dinya mah engke dina kitab aya deui perbedaanana. Nah eta mah musyahadah dina maqam tajalidat. Gitu. Pan likulli rijalin masyhadun. Tiap-tiap jagoan Allah teh ya aya teh tinggalian hate, aya nu ningalikeun afal, hatena teh sirna teh, aya nu ningalikeun sifat, aya nu geus indi tina sifat can nepi kana dat, Kang. Matak aya rob-rob mustawan qoba kausen. Aya nu geus tajalidat, itu beda-beda paningalina teh. Matak dikirna beda-beda. Aya la ilaha illallah, aya illallah, aya dikir napi wa isbat, aya nu dikir isbat, aya dikirna Allah Allah, aya dikir Allah huwa, aya dikir huwa Allah, aya dikir huwa. Beda-beda, sabab beda-beda paningali. Lain dipirahkeun lisanna sorangan. La ilaha illallah geus capean mah rek dikir hopi Allah Allah. Ini gitu kan. Geus teu kasaksi makhluk dikir hopi illallah. Kan kayak praktekna aya tu ajaranana anu liwat tarekat Asatoriyah dina kitab Syablul Muhyi. Tamu syahada di dia mah makom wasilin ya Kang. Ila makom muayyanatin kana makom muayyana min ayana yu'ayinu yakni yu'ayinul abdu annahu fima yashaduhu. Yu'ayinu nangtukeun sal abdu si abdi annahu kana cenah kalakuan sareng tingkah fima dina perkara yashaduhu anu nyaksi itu si abdi kana itu mah wayarahu jeung ningali itu si abdi kana itu mah fi basiratihi dina basiran itu si abdi min ghairi hadatin tina cahaya batas minan nuril guyubi tina cahaya anu samar gitu huwa ari itu mah teh tah anu tadi katingali teh naon eta Allah taala wa yataqidu jeung nekadkeun si abdi annahu taala sunna Allah taala eta mundarijun anu indiraj fihi dina itu mah ai pima tegasna dina perkara ya saduhu nu nyaksi
itu si abdi karena itu bahwa tamar itu makna eta makna muayyanah lillahi ta'ala ka Allah taala. Ari muayyanah teh nangtukeun Kang. Can bisa tajallidat tapi geus nyaksi kana naon? Kana nur. Jadi nyaksi kana nur mugoyabat ngan can bisa nyaksi kana nurdat. Ngan geus nangtukeun mun kuring nempo ka sajeroan ieu nur tangtu nyaksi ka nurdat Allah. Tah eta disebutna muayyanah. Ari musyahadah mah nyaksi kana apal, kana sifat atau nyaksi kana nurdat. Itu kumaha nyaksi kana nurdat? Ya kieu Kang bahasana. Wa makna ruh sirrul iman. Si ingat ta? Makna ruh teh bisa aya bahasa ruh teh sirrul iman. Rahasia iman teh ta eta. Wal imanu makanu sirri. Ari iman teh tempatna rahasia. Wa mana sirri jeung ari makna sir eta nurdati nurdat. Nah, jadi wa makna sirri nurdat. Wa nurdati adya'u. Ari nurdat teh caang. Wa adya'u ari caang al ilmu wal ma'rifah. Disebut caang teh nyaho jeung ma'rifah. Jadi nyaho. Caang teh lain kuasa caang kieu kade. Dia aing ge tadi keur peuting peureum nempo caang. Allah ulah kade. Lain gitu. Ada orang cisok telar ke mana? Jurumnya. Nasi mentog poek. Poek teh nyaho lin. Poek teh nyaho. Di mana nyaho? Caang. Matak nyaho ka Allah teh caang. Maksudna makna dia teh naon al ilmu wal ma'rifah. Bahasa caang teh naon? Nyaho eta teh. Nyaho kana dat. Itu atawa dibahasakeun ku ahli hakikat mah ningalina hate nu caang ku nur ilahiyah. Eta Kang makna dia. Lain caangna eta Allah ngan datang nur kana hate jadi nyaksi ka Allah tah gitu. Kana afal, kana sifat, kana da. Eta mana muayyanah teh Kang. Nekadkeun sajeroeun ieu nur nu kasaksi ku manehna teh eta teh Allah. Nur nu mana? Nur Jabarut. Beda Kang. Aya nur malakut, aya nur Jabarut. Cahaya dunia mah tina sifat, tina asar af'al Allah. Ari caang na malakut mah tina nur sifat Allah. Ari caang Jabarut mah tina nur dat Allah. Beda gitu. Ta eta kabeh maknana ma'rifat Kang kade ulah disapajarkeun caayang bisa jadi kafir nuraniyah. Aing di mana dikir pak kolenya tah eta teh caang. Ulah Kang salah eta. Nu mawi kedah terang hakikatna. Hakikatna perkara. Jadi hakikat caang teh naon? Nyaho ka Allah. Caang eta. Ningali ari nyaho teh hate ningali lin. Nyaho imah, nyaho. Tika jauh hari aing ketempo tuh imah aing. Tak itu caang bahasana teh. Ayeuna orang ningali makhluk robah, usik cicing, ari robah teh. Cicing tas usik tas cicing. Tadina cicingna makhluk teh teu bisa cicing, dina usik teu bisa usik. Jadi dina cicing jeung usik aya gawe Allah naon nyicingkeun jeung usikeun tah lamun hate ningali kana nyicingkeun jeung usikeun anu usik jeung cicing eta apal Allah ngaranna. Itu eta nyaho pan disebutna caang. Cik tingali ku maneh apal Allah aing mah teu ketempuan teh usik eta we. Poek eta ngaranna. Tah gitu Kang. Namami diringkeskeun dina kitab Syabrul Muhim Kang. Ya. I'lam ya akhi bahasa nang. Ari rek ngobrol make bahasa i'lam mah ceuk ahli ma'ani mah nuduhkeun kana aya nu diomongkeun teh sulit tapi penting. Tak i'lam. Budak tumpak motor, awas ya, tak awas. Kade saya tong lulumpatan. Tak gitu eta teh penting. Nah, tapi dibandingkeun nafsu mah sulit sebab budak orang mah yang lumpat wae pan. Kieu ya Kang, aya 5 catatan penting.
tentang tasawuf jeung tentang musyalah. Nu kahiji wal muradu bil imani at-tauhidu wal ma'rifatu. Nu dimaksud ku iman teh tauhid jeung makrifat. Eta hakikat. Eta nu dimaksud ku iman. Iman teh percaya. Percaya nu make dasar tauhid jeung makrifat. Ari makrifat teh tekadna 100% nu ditekadkeun akur jeung buktina sarta boga dalil. Tah kitu we heula. Eta makrifat nekadkeun wujud Allah. Bener nekadkeun wujudna. Bari jeung 100% tekadna teu aya mangmang. Teu aya sak, teu aya teu kacampuran ku dom jeung waham. Sarta boga dalil. Eta makrifat. Tapi teu cukup ku kitu, kudu nekadkeun lian Allah henteu wujud. Sabab lamun Allah wujud, lian Allah wujud, jadi dua anu bareng wujud. Eta musyrik fi sifat ngaranna kan. Matak nu dimaksud ku iman mah percaya nu make dasar makrifat jeung tauhid. Maka lamun jalma teu aya makrifat kajen percaya aing ge yakin Allah nu nyieun makhluk, yakin diri dirijian ku Allah, dirupan ku Allah. Salah nekadkeun Allahna, maka yakin nu tadi lain yakin ka Allah. Percaya nu tadi lain iman Kang, malah hanya ti nerakana moal. Salah nekadkeun Allahna. Ulah gegabah. Jadi ari iman teh lain paya percaya kan. Salat bari percaya, aing ge ieu ku Allah digerakkeun. Salah nekadkeun Allahna. Lain iman, percaya nu tadi. Kumaha nekadkeun wujud Allah? Wujud Allah mah aya nu teu eueuh heula, aya nu teu butuh kanu ngayakeun, aya nu teu dibarengan ku zaman, aya nu moal eueuh. Ari urang aya tapi eueuh heula, lain wujud matak waktu wujud teh. Matak disebutna aradul hadisah lain sifat. Datiah urangna dirina asar afal Allah, maka wujud nu aya dina diri ge asar afal Allah lain sifat. Di Allah mah wujudnya sifat. Nah gitu kan. Oh nu boga sifat salian Allah. Oh nu boga afal salian Allah. Sok disebut pagawean di makhluk mah robah jeung cicing. Robah gawe, cicing gawe. Mentak aki-aki ditanya, naon ki gawe? Cicing. Cicing ge gawe. Gawe cicing, gawe makhluk. Ari Allah mah teu kasifatan ku robah jeung cicing. Awas. Lamun naik di cicing Allah, robah Allah, jadi kafir pala sifat eta. Awas. Cicing makhluk Allah nyicingkeun, robah makhluk Allah ngaro, maka indiroj afal Allah di seluruh makhluk Allah. Artina eueuh asar afal nu teu timbul tina afal Allah. La fa'ila illallah. Kitu nu tajalli afal. Itu kudu jauh, kudu ngaji alfiyah heula teu? Teu pan. Kade ngaji alfiyah kalau jadi hijab balasan alfiyah dalil itu kan palar. Tapi katanya ho Allah ulah Kang. Nah gitu, maka nu disebut iman teh lain paya percaya Kang kade. Ya aing dirijian ku Allah, dahar ya teh Allah, iman rasaan. Bener dekat dengan Allah nanti. Idrok jajim mafikun lil waqi'in nasiun an dalilin. Jeung kudu nekadkeun yen salian Allah eueuh anu saperti Allah. Lamun Allah wujud, lian Allah teu wujud. Mun Allah kawasa, lian Allah teu kawasa. Kudu kitu. Matak dikir teh la ilaha illallah, keur la ilaha bareng dua. Kasaksi Allah, dat Allah nu boga ilahun jeung kasaksi makhluk teu boga ilahun. Lamun dua eta panyaksi disebutna makom bako. Matak la ilaha, lakna nganapikeun ilahun ti makhluk. Karena ingat keneh ka makhluk maka la ilaha. Keur illallah makhluk mah teu dibandungan, teu boga ilahun teh. Komo boga ilahun mah ulah, teu boga ilahun ge teu kabandungan. Nyaksi ilahun tetap di dat Allah, illallah. Nama takul lila akhirnya dikirna la ilaha illallah teh illallah gitu. Matak dikir aya dua, dikir jahar, dikir hofi. Jahar teh lain tarik sorana, hofi mausan sorana. Jahar teh nemrak, makhluk ingat keneh ka makhluk. Dikir bari ingat ka makhluk eta dikir jahar. Dikir hofi dikir poho ti makhluk, eta dikir hofi, makhluk eueuh tina hate.
Kapaham teh Kang? Lain tarik jeung mausan. Tapi anggar kina kitu-kitu keneh. Keur la ilaha ingat kana duit. Keur ilallah ingat keneh kana sandal capit. Eta mah dikir. Teu make guru, mata kalau banu dikir teu make ilmu teu pate guru. Batur dikir jadi waliullah, jadi dukun dia mah dikir. Teu apa ada teh make guru teu da. Dikirna asal guru teh dikir. Tah kitu Kang. Awas tuluikeun deui kadenya. Lain paya percaya iman teh. Ulah waka ngaku iman pada percaya, bener teu makrifatna jeung tauhid teu bareng. Menekadkan Allah kudrot, ulah salah nekadkan kudrotna. Kumaha mana kudrot di Allah? Salah menekadkeunana, percayana lain iman. Lu tadi nekadkan Allah kawasa teh lain iman, da salah nekadkan kudrotna. Kada singet Kang. Lain paya percaya. Mantak loba jalma anu ngarasa iman dan nu tara ngaji tauhid mah disangka asal percaya iman, tapi pas diaji tauhid, waduh iman aing ka mana ya? Atau aing kamari percaya teh lain iman, lain. Malahnya tina neraka nama. Da batal makrifatna. Batal makrifatna, batal imanna. Batal imanna, batal syahadatna. Kabeh ge amalna batal jeung salatna sakabehna ge Kang. Gara-gara batal makrifatna. Eta. Matak Ibnu Ruslan sasauran Ibnu Ruslan teh jelema pinter Kang, ahli tafsir, ahli hadis, ahli nahwu, ahli sorof, ahli ma'ani. Ibnu Ruslan teh awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bis. Itu salah wani nyoret di baheula eta. Mari urang heula keneh nyokana duit jeung ka Allah. Mulak dididik kurang sina nyahun duit teh 1000 ieu. Ari ka Allah can diwawuhkeun. Sina wawuh heula ka Allah. Nu matak jalma ibadah salah niat gara-gara teu nyaho Allah kan. Kunaon salah niat? Teu nyaho Allah. Ari salah niat, bubar amalna, batal amal masalah niat. Sok niat lohor, salat niat tapi niat asar. Jadi usul di fardhu asri salat lohor, jadi salat lohor. Ayeuna ibadah tapi tujuanna ka makhluk, teu jadi abdi Allah. Kata Gusti, ganjaran tahajud abdi ke mana? Ganjaran salat abdi ke mana? Pan abdi salat. Cek Allah, kontrol aja. Bareto salat karena naon? Karena pimpitohaeun. Nah minta ganjaran ka aing, salah we salah ya tuh ka ditu ka pimpitohaeun maneh minta ganjaran. Ada macul nu Ki Umar diminta buruhan ka Ki Bakar. Minta buruhan naon? Macul 2 kotak. Sawasaha sawah Ki Umar, lain sawah aing eta mah teh ka ditu. Salah niat mah mal diganjar ku Allah moal. Jadi tujuan teh ka Allah. Dua Kang, inna hakikotat tauhidi nisyanu tauhid. Jadi dina kitab Syabul Muhyiddin dijelaskan. Inna hakikotat tauhidi nisyanu tauhid. Hakikat tauhid mah poho tina tauhid. Naon sabab tauhid ge hijab. Ingat kana tauhid ge ulah Kang. Ka mana ningali ka Allah we aya reretan keneh we kana keur nauhidkeun Allah. Hate keur nauhidkeun Allah. Eta teh hijab keneh. Al khalqu hijabun wan nafsu hijabun, makhluk salianti diri hijab, wan nafsu hijabun, diri hijab, wa zikru hijabun, ingat kana zikir, suara zikir ke hijab keneh Kang. Wa zikru hijabun, wa tauhidu hijabun, fafna anit tauhid tasil ilallah. Majdub fafna anit tauhid deh Kang. Keur nauhidkeun Allah ge teu ingat. Tak gitu matak ku Syabul Muhyiddin dibagi fana teh aya 3. Fanaun anil ghairi, fanaun anin nafsi, fanaun anil fana'i. 3 kan? Fanaun anil ghairi, ti salianti diri geus leungit ku peureum ge leungit. Matak ada zikir teh peureum. Na tarekat satoriyah Rasulullah ka Sayyidina Ali nitah peureum. Wa ghammid ainaika. Peureum zikir. Ulah culang-culong ke nempo Persib. Gambar Persib inget 3-0 nyeri hate. Waras dikirna gitu kan. Sabab rapuh hate urang mah keur dikir ngadenge salah senal ge sok mengkolnya. Saha tanu leumpang dituluykeun padahal teu penting eta mah terus dikir coba. Eta kaganggu ku ngadenge suara senal. Eta teh awewe lalaki gitu. Mimpang tina munajat ka Allah dina mana.
Padahal cek si Abdul Muhyi beakeun lisan ku dzikir jeung hate beakeun munajat dina makna dzikir gitu. Engke ku Allah dibukakeun nur nu mukakeun hate anjeun bisa tajalli ka Allah. Gampang gitu, Bang. Eta tarekat pangdeukeutna teu kudu neangan guru nu jabrik buukna. Teu kudu. Tarekat tuturuti ka batur sesuaikeun da loba tarekatna. Lain sakumaha dina kitab Jamiul Usul 40 hiji tarekat. Sabing bilangan makhluk tarekatna. Kabeh jalma boga jalan. Aya anu tarekatna ngaji mimilu ajeung. Ngaji we terus ka mana-mana sih. Ku ngaji eta. Nepi ka Allah. Aya anu gawe harus sedekah aya kan. Ngaji teh peuting kaduga. Ngan sedekah duit loba. Sedekah kula balas loba sedekah, usul ka Allah bisa. Aya anu ku ngawuruk, poe poso ka mana-mana. Patunjang-tunjang jeung ngawuruk. Ngawuruk jam 1, maot jam 2. Tas ngawuruk tadi maot aja. Wah gitu. Atau tas ngaji, si tas ngaji tadi Jumat maot euy jam 8. Ngaji we terus. Beda-beda kan. Gitu. Aya anu ku sabar narima kakurangan terus. Eta mah jalma ampun teh. Pamajikan kaos bemo. Mitoha teh keunanya. Imah reyot duit boga. BAKB anu hargaan Kang. Tapi sabar tereh nepina ka Allah. Loba nu nepi ka Allah lain ku loba salat Kang, tapi loba sabar narima cocoba ti Allah. Gagah Kang. Aya nu kitu. Aya. Sia teh ngawuruk tara, tapi ngaji we da bodoh. Tangan tarekatna naon? Tarekatna teh ku loba cocoba. Anak teu ngahargaan da bapak teu pati boga duit. Tapi sabar we. Mitoha teu pati ngagung-ngagung ka urang mah ka ditu we kaminantu nu harebat. Batur mah titah dahar urang mah ngomeledeng di bibir. Nyeri hate kamanusiaan mah Kang, tapi sabar. Gagah batorek beda-beda Kang. Na usul ka Allah. Anu katilu Kang, perlu dicatat ya Kang. Jadi nisyanu tauhid teh pana tina tauhid. Panaun anil fana Kang. Jadi wa panaun anil fana teh goyatul fana. Jadi tungtungna pana mah pana tina pana. Jadi keur pana teh ingat. Eta majdub disebutna. Dikir raya aya angke dikir. Nu katilu inna haqiqatal ma'rifati ta ieu hakikat ma'rifat. Nafyul kulliyati inda syuhudil haqi. Makhluk Allah kabeh tina hate nalika hate nyaksi ka Allah. Ta eta hakikat ma'rifat. Waduh, hayang nepi ka hakikat ma'rifat teh nya. Disebutna ma'rifat bil jam'i. Lain ma'rifat mapai wujud kiram bako Kang bari dilagukeun teu apal hartina. Aing ge nyaho al nyebutan hungkul tapi suku lempang aing nu bisa. Dikir la ilaha illallah. Tapi urang bisa ngaku aing boga bisa. Atuh aya ilahun keneh suku aing ku aing lempang. Atuh ilahun aing lain Allah teh kitu. Jadi leungit surah Aqwan tina hate nalika tajalli ka al eta hakikat ma'rifat. Inna haqiqatal ma'rifati nafsul kulliyati inda syuhudil haqi. Kaopat Kang, inna haqiqatal waslati. Aya waslah ya. Naon waslah teh? Usul. Hakikat usul teh naon? In qita'ul qalbi amma dunahu. Hate geus daya ta'alluq ka salian Allah. Eta usul. Makna usul teh Kang. Ibadah usul, ibadah bari teu aya nu katingali ku hate kecuali tajalli ka Allah. Hate pinuh beak tajalli ka Allah, ka makhluk mah teu inget aya teu inget eueuh, eta disebut waslah. Ngana ari waslah teh aya dina maqam wasilin, aya dina maqam muqarrabin. Aya waslah kamilah, matak aya murid kamil mukamil.
Pan manusia liwat teh Kang, liwat sawara makom, makom ahadiyat, makom wahdat, makom wahidiyat. Tuluy alam arwah, tuluy alam misal, tulum alamul ajsam. Alamul ajsam teh dina patuangan ibu. Timiti mudghah nutfah nepi ka can ditiup roh, teh eta alamul ajsam. Tuluy ditiup roh alamul insan. Lahir we alamul insan kamil, nepi ka baleg. Geus dina tanggungan Allah keneh. Tina baleg nepi ka maot alamul insan kamil mukamil. Lamun ibadahna wusul ka matak waladun solihun teh definisi cek ahli hakikat mah awaluhu fillah wa awsatuhu fillah wa akhiruhu fillah. Wa awaluhu ti ahadiyat nepi ka alam misal. Wa awsatuhu alamul ajsam. Itu nepi ka baleg. Wa akhiruhu ti baleg nepi ka maut. Ti ditu mah tanggungan Allah da can aya taklif kan geus baleg menang taklif. Pas ibadah tapi teu wusul. Wa akhiruhu fi ghairillah suul khotimah ngaranna. Matak urang berjuang dina nalika ti maot ti baleg nepi ka maot teh berjuang. Ayeuna teu wusul sugan ke geus kolot teu wusul sugan geus gering. Aya pan geus gering teu wusul, aya keneh arep-arepeun na sakaratil maut juga. Lamun teu kabagian di dinya mah geus teu kabagian. Wa akhiruhu fi ghairillah suul khotimah. Itu Kang. Mata kudu berjuang ayeuna urang. Wa akhiruhu fi ghairillah kade. Wa akhiruhu fillah. Jadi dina baleg eta ibadah usul. Kade eta sekali hakikat waladun solihun. Ulah ngalogatan waladun solihun budak nu sok mere udud balik nyaba. Sok balik nyaba mere udud. Taya waladun solihun. Balas bodoh kolotna teh nyaho waladun solihun. Sorogan heula ka ajengan waladun solihun teh. Tak waladun solihun teh budak dina nalika baleg ibadah wusul. Sing mere anu udud ge salat osok tapi teu wusul. Pi ghairillah keneh ka. Cek hakikat mah. Ari urang mah di mana tadi teu salat tuluy daek salat maot cenah husnul khotimah. Padahal can puguh usulna duka usul kan tama tadi salatna. Nah, iya Kang. Waduh beratnya Kang geus kadinya mah. Lain yang sionan Kang kudu ngaji terus. Nan sabana istighfar ngaji. Ya penyelesaian urusan orang jeung Allah guru mursyid. Ayeuna urang teu musyahadah bisa langsung musyahadah teu bisa. Tapi aya guru mananyakeun, guru salat mah osok kan musyahadah teu bisa. Aya eling sakedeung. Sok kalayangan wae. Keur salat teh ka sawah sakapeung ngalongok cai. Nongkrong di gardu sakapeung, mikiran paculun atau mikiran nyem duit rek meuli motor. Salat mah salat tapi ieu teh teu selesai jeung Allah urusan. Kumaha cek guru mursyid? Gampang nyelesaikeun jeung Allah mah istighfar. Waktu abdi teh kudu istighfar, astagfirullahaladzim. Irang ngaji istighfar sia. Acan ngaji heula ngaji istighfar nu bodoh mah ngaji bari tah eta engke lamun ka surga asup walau di ka surgakeun salatna ngaco teu musyahadah cek Allahkeun bae da ku aing dihampura pan sia masuk minta dihampura ira minta dihampura ngaji pan minta dihampura hakikat tah gitu tiap lengkah cek Rasul mupus dosa. Salat maneh mahjub tadi teu bisa hadah teh ngaji pupus dosana. Jadi ka surga teh lain bener salat, pedah Allah ngampura karena salahna dikir salah, salat salah da bodoh keneh. Itu tapi maneh geus jadi santri guru mursyid. Ari santri teh kakasih guru. Apal akang rumus di dunia heula. Ulah ka Allah manusia mah teu sajuru nanti Allah mun rek dibandingkeun sifatna nu alusna. Tah hakikatna mah nu Allah sadayana oge. Lamun urang boga anak, tak anak teh kakasih urang. Tuluy anak urang teh bogaeun kakasih, urang nyaah teu ka kakasih anak Kang. Nyaah sok mikir we. Aing mah jadi kakasih Allah mah euy teu nepi
dina takrif bijil wae. Teu bisa wusul. Ngan urang geus dipikanya ku kakasih guru mursid. Ashabul Kahfi bener Kang. Musa apal seperti itu dongengna apal. Ngan ngartiin can. Ashabul Kahfi anjing nutur-nutur nu soleh. Eureun di warung eureun anjing. Nuturkeun terus, nutur-nutur nu soleh. Asup ka guha da teu meunang asup aing cicing di eta guha. Milu salat henteu anjing. Asup ka surga. Milu jeung Ashabul Kahfi sok Kang. Manya aing jelema nutur-nutur soleh betul rugi batana anjing bener Kang. Itu mah najis teu milu salat urang mah atuh mang ngomekeun senal guru mah osok pan. Bener Kang. Sasapu guru aing osok mantuan, salat guru goreng-goreng ge salat tukang guru bener. Piraku teu leuwih untung batan anjing Kang. Mikir begitu sakitu Kang. Artina nuturkeun teh nutur-nutur awakna, nuturkeun ajaran guru jadikeun kakasih urang guru mursid teh. Engke guru urang ngajadikeun kakasih urang, geus di mana urang jadi kakasih Allah, aing jadi kakasih Allah teh kudu hese. Bener Kang? Kapaham teu? Geus kapaham geus ngaji mah Kang. Kari bab dikir unggul. Sok urang bab dikir, geus yen malah teu kudu dituluykeun. Ya dikir teh Kang. Kieu ya tarekat Satria teh asalna. Sayyidina Ali naroskeun ka Kangjeng Rasul. Saur Sayyidina Ali dullani ala aqrabit turuki ilallahi wa ashaliha wa afdoliha. Gusti Rasul tuduhkeun abdi kana jalan nu pangdeuketna ka Allah. Lalu jauh teuing nu deukeut jalan. Tapi panggampang. Deukeut gampang sabab di hotnik jalan. Tere bener. Wa ashaliha ila ibadihi. Wa afdoliha indallahi. Munggu Allah tarekat pangalusna jeung pangdeuketna keur abdina panggampangna. Sayyidina Ali sok terus. Kumaha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, alaika bi mudawamatid dzikri fil khalwati. Hiji Kang. Eta tarekat pangdeuketna mah teu kudu neangan nu nalkin janggotna panjang. Anjeun misti kudu dikir dina holwat. Ari holwat teh nyorangan. Ari urang mah resep dikir teh mun loba batur. Ka mana sia ka masjid ek naon ek dikir dipimpin ku guru 7.000 nu dikir. Loba ria dikir dina loba batur. Batur ceurik, milu ceurik, padahal teu ngarti. Kunaon sia ceurik? Teu kaharti aing ngan era teu mun teu ceurik. Ceurik ria. Kalah ka asa alus balik dikir. Sorangan Kang. Ojong batur dikir, ari sorangan sare. Di iman daripada nongton TV ngagogoler mending dikir. Al-maghfurlah apa tatoma baheula wasiatna kieu ya Jang. Kudu kholwat sampai sapeting 2 jam paling saeutik. Cok kholwat bebeja ka anak pamajikan ulah diganggu 2 jam mah keur Allah hate teh moal di kamana-manakeun. Cik atuh sekaliankeun keur hormat aing ngumpulkeun hate ka Allah. Urang ge juhud Gang kudu atuh keur salat juhud teh. Ari balik salat hubu dunia deui. Ya mah keur salat ge ingat teh kana duit Gang. Cik pohokeun atuh rek salat mah urusan dunia teh Kang. Sakalian salat poho, ari geus salat mah inget deui ka sawahkeun wae leuweung leusan Kang.